daulah silih hayang amplop puguh we nya sok pangneguhkeun pertanyaan ti dewek naon heula mana nok jeung hayam nya heula nok atuh ai nok di mana bijina di hayam berarti heula hayam sia teh bener heula hayam ai hayam di mana tina nok cing heula mana nok jeung hayam heula juga nama emang nak nok jeung hayam teh balap goblok sia teh dan nok wa sukuan itu sok heula mana nok jeung hayam ai sia teu mikir hirup teh ai barang nak nok di dieu aya eueuh ai hayam eueuh aing mah nanyakeun hayam jeung nok heula mana taluk dengekeun aing ngomong heula mana nok jeung hayam heula nok tah kitu dan diomongkeun ku aing teh heula nok hayam nok gara sok ayeuna heula mana hayam jeung nok heula hayam tah kitu heula mana nok jeung hayam heula nok kitu eta kudu mikir kudu kreatif teh beda-beda teuing ngalawan teh pogo-pogo teuing ayeuna nanyakeun heula mana jeung nok hayam heula nok kene alah ampun didenge teh gitu heula mana si hayam jeung nu ngagolotrok pinah ka dieu pinah sia teh naon dengekeun ku sia suara naon sada kue mari menja kue mari kitu pati dengung sia teh hei ada molongo manusia Syah! Ngomong teh ini kumaha lamun pegat genggerong teh doli genggerong aing kumaha mun pegat saha elah mun cawerang goblok sia teh suara ini ngopi duiteun sia suara teh heumpeng moal mun ngarentankeun ai hayang ka Dewi Persik ya mah dengekeun syah saha suara teh alus bosorom lah ulah kaget euy yo ka dieu beneran anjir sia ketika tepuguh bentukna kitu rupaan gede hate aing ayeuna nah aya we sugan teh kuring nu goreng patut jeung aya nu leuwih aya nu leuwih teh da ieu nu hareup rupaan pe gaji cikur denge ku sia denge ceuk naon cenah aing jiga cikur manehna jiga jahe buruk jiga mangis meteng lamun dina mobil mah naon kan dewek sedan dawala si lain truk aya eta nu si itu nu jabrik ti kotok jauh anjing tina mobil kana ti kotok atuh itu saimang itu bibitna kepancing gen lamun dina gedong dewek di mah loteng teng tipu kuring
si lain imah bilik Imah bilik. ari aing teu boga imah nyambung kene sama anjing lumayan Leung kita mah. Leung. Ari semoga imah mah acan. lamun dina erloji Ceng. dewek Seiko Saiko. kuring alba Abah. ari aing maok ya mah leung kene Leung aya nyamuk teh mah. boga menang maok oge Nyamuk. Leung rada nyamuk teh mah. ai kuring mah jadi jelema teh dilahirkeun ku indung keluar tina palawangan indung biasa Tina rahim. ai kuring siling meunang ngukut Leung anak kukut teh mah. hari si itu mah tina teh muning bijina si anjing Sakitu mah teh amak kan. sabar saudara hate Cacaknya nyeri mah. Sakit Sabar kuat kene sabar. Cina. cacaknya nyeri mah. lamun dina inuman Males ya ya. Kopi. sok sia dewek Bir manis. teh kotak Teh kotak. kuring sprite Hai, hebat. ari aing cikiih Cih, sabar hate dina ku si anjing tuh Jangan sabar mah kekasih. sabar hate sabar anjing awas ya Jangan sabar mah kekasih Cina. lamun dina kue dewek kue mari teh kumaha nu buleut ning Bulan. can apa beureun Oh, di ditu mah. ai kuring lapis ai lapis nu kumaha aya we ngeunah Lapisan. Lapis legit. aing pasti aing pasti nu goreng sok naon aing sok Bere nu alus. tong makasih udon Can uhuh. ieu teh siling teh pangalusna Ulah amak. dewek ranginang nu tadi aji tuluykeun si laing dawala opak Opak. ari aing jalana Ada. tenang da loba keneh we Loba dahar. Sabar. Sabar tama. Jangan mah sabar. Sabar. Kene na. maneh dawala nyaot ti ucing apa ti ucing digaringkeun terus make obat nyamuk terus dihijikeun di talian tah si lain mah nu bieu nuhun anjing Kita ngadenge ku ditalian. Halus teh kapal. Halo. Ngadenge ku ditalian murukan barang nikmat. artina di talian teh teh barang halus Barang mahal tuh. halus alah Sabar. ya beuki silingnya kue tinu bieu tina ti ucing make obat nyamuk oh atuh resepna naon dikumpulkeun Ada. terus sia keur hees diuwelkeun kana sia Males. alah males beureun euy dek ka mana maneh jeung saha ngaran bade ka sawarga kuring teh hah dek ka sawarga teu sawarga emangna sia teh sok salat Orang sabarga ka apotek. emangna aing salat kudu bebeja ka sia bener saya sok salat gitu dan sawarga mah keur jelema nu sok salat nu sok salat moal ka sawarga ka neraka anjir Woi, ieu jelema ieu berbelat-belit ieu agama anyar brutal brutal. ngabulak-balik akidah Agama anyar bener.
sawarga teh pitempateun jelema nu sok salat neraka teh pitempateun jelema nu sok salat aji teh teruskeun bejakeun sia ka Menteri Agama wae salatna nu kumaha gitu naon alesanana sia teh sok lamun si lain mawa lantang sok dituna ai sok teh naon heucul tah sok di dinya mah heucul salat sok ke salat nama diantep tah eta teh ka neraka teu ngarti teu ngarti Baik. sok salat teh cul salat tadi dewek mah sok salat teh cul salat anu penting sia mawa duit teu wah kana materi kana maksudna naon dek ka sawarga ngaliwat ka dieu kudu mayar ka aing Allah emangna ieu teh tanah si lain ieu teh daerah kakawasaan aing saha nu ngaliwat ka dieu kudu mayar lamun teu mayar modar Wah teh apaleun. iya anjing macam-macam gitu naon sia tua-tua ya homo sia teh lain kuring mah ngabejaan bahaya didinya bahaya naon didinya ulah ngaheureuyan jelema ieu Wah jelema bahaya sangat. nah sangar ieu jelema teh ieu teh jelema teh keur nguliling neangan tanding hanya cenah neangan lawan saumur hirupna canyahoun digetih sorangan kan gerapek pecahkan dagor tasirahna kulingis kuat modar Wah. Wah, lamun hayang salamet kitu oge tapi kuring teu boga duit tong aya alesan naon-naon eta alih kepercayaan kan. aya eta naon sia dina saku aya nu melendung gitu berarti ayaan ieu mah surat kadiekeun duit aing ge nyaho nyaan surat demi Allah aing mah lain duit pasrahkeun sia jikan kadiekeun ulah ku aing cokot dalam nya surat ulah tuh berarti duit kumaha teuing euy sok dikibikeun hual jeung tibatan mikeun surat aing kajeun gelut jeung aing sok tapi kapal bah mana pangabisa siling kayaknya aing teh lain saurang kabeh datangkeun ngutuk tah lamun kabeh babaturan sia datang ka dieu aing lumpat lamun ngagrup jeung aing hade ieu jelema Halus. ananya kae pikageuleuheun Halus menjadi grup teh kompak. Cikan sok lamun kitu carana sia. Sok bukti ke sia. Hoi. Nyaan pinteran euy. Gerakan naon teh teh? Gerakan kalakai ketebak angin. Eta teh. Hoi. Anjing. Gerakan naon? Gerakan naon? Anjing euy. Luar biasa aing dek ngarontok angen di sunul. Wah. Ku huluna kadung teu diteke we. Mun Ya beunang. balangah atuh. Jauh. Mun beunang mah pasti. Weta. Hoi. Wah. Anjir. Nyaan pinteran euy. Pernek-pernek ya pinter. Pinteran euy. What? Sok sia. Lamun geus kieu sakedeung deui moal bisa napas ya teh. Sok ditutup liang ti korok aing. Ya tuh. Ada aya eta gerakan. Gerakan naon eta? Eta gerakan naon kan? Gerakan timbangan. Oh eta teh. Kamana beratna musuh bawa kayaknya. Jadi lain aing nu notaukeun, sia notaukeun maneh.
rahasia sebenarnya ulah dibejakeun kudu ya anu luar biasa ahli ulin what tah tuh kawan ya tah anjing naon beungeut aing kana tai muning hakan hak